Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur mangga urang panjatkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kana atas mamparing nikmat kenikmatan urang sadaya. Serta kehadiran anu agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mamparing nikmat ka urang sadaya. Tema anu bade diomongkeun nyaeta tentang negatif positif internet. Nu kahiji internet negatifna nyaeta seueur situs-situs anu teu aya di tinggal situs-situs nu negatif. Anu kadua nu positifna nyaeta orang bisa nambah wawasan di internet. Orang biasa nambah ilmu. Sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.